Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 55 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui Saleosna Bulastri kalayan paroman anu pohara pisan marah maina. Mang Babas guragiru bae ngabagi gepokan duit jadi 2. Anu leuwih ti setengahna ditunda dina lomarina. Ari sesana mah dibebaskeun kana pesakna. Geus kitu mah kalayan semu rurusuhan, Mang Babas ngagedik indit ninggalkeun imahna. Sanggeus kira-kira meunang setengah jam lalampahan antukna mah Mang Babas anjog ka hiji imah, hiji wangunan imah anu rada nanggang ti imah-imah warga anu sejena. Henteu ari gede mah eta imah teh ngan pedah katempona meuni waweg sok sanajan kasebutna imah panggung. Bah Jalus sampurasun bah. Mang Babas semu jojorowokan nyalukan hiji ngaran kitu nate dibarengan ku kakatrok kana panto eta imah. Saha di luar jorowokna ti jero imah anu tayohna mah pangeusina tacan sare. Abdi Babas bah. Taya sora nu ngomong deui iwal kadenge gebligna lengkah suku anu beuki lila beuki ngadeukeutan. Teu lila antarana reket panto imah teh ngareket aya anu muka ti jero. Nalika lol anu buah imah ngelol, Mang Babas langsung rengkuh hormat mangsa dihareupeunana geus ngajanteng saurang aki-aki anu pangawakanana rada lintuh. Sok sanajan kasebutna geus pantar aki-aki nya katempona tina buuk, tina kumis jeung tina jangotna anu meh geus barodas kabeh. Tapi ari pangawakan eta aki-aki mah anu sigana Bah Jalus teh eta teh estuning keker sarta seseg badanna teh. Aya naon deuleu peuting-peuting datang ka gogobrok dewe, ceuk Bah Jalus bari neuteub pohara seukeutna ka Mang Babas. Aya peryogi ieu teh penting pisan bah. Aya peryogi ka saha? Ka dewek atawa ka ucing dewek? Nya ka abah tuh bah. Ka dewek. Nya ayu asup ka jero deuleu asup. Geus kitu mah guragiru bae Mang Babas asup ka jero imah nuturkeun Bah Jalus anu geus leuwih ti heula ngalengkahkeun sukuna. Panto imah oge teu poho dipeundeutkeun deui. Gek geus kitu mah anu duaan dariuk pareup-hareup di patengahan anu ngan ukur ditilaman ku samak pandan. Aya kaperluan naon sabenerna ilaing ka dewek teh deuleu Babas, ceuk Bah Jalus mimiti nalek ka Mang Babas. Teu langsung nembalan Mang Babas malah guragiru ngaluarkeun heula entepan duit tina pesakna. Sok eta duit teh ditunda di hareupeun Bah Jalus anu nepi ka molotot mangsa nempo entepan duit anu sakitu lobana teh. Aya imut saulas dina bibir Mang Babas mah mangsa nempo paroman Bah Jalus anu rada molohok samodel kitu nempo duit teh. Ieu teh aya pancen ti dunungan abdi bah. Eta artos teh kangge ongkosna. Upami pancen pantos rengse mangka baris ditambihan deui minangka persenanana bah. Jadi ieu mah ngan ukur uang jalan bah.
Cek Mang Babas kalayan pinuh ku kayakinan yen Bah Jalus bakal daekeun ngalaksanakeun hiji pancen anu rek dikedalkeun ku dirina. Aya pancen naon eta teh deuleu Babas? Tanya Bah Jalus. Kitu nate ari dua leungeun nama siga anu hideng gura-giru ngarawu eta duit. Abi teh di piwarang nepangan Abah sangkan tiasa ngabasmi garwana Pak Akas Bah. Keheula pamajikan Pak Akas Bulastri maksud ilaing deh. Ih sanes Bulastri Bah pugo oge ieu teh abdi kenging pancen ti Bulastri Bah. Ari ilaing kumaha maksud deuleu Babas? Ari kitu nabogaeun anu ngorak atau boga sabaraha hiji pamajikan Pak Akas teh deuleu. Pansakanya dewek mah ngan ukur Bulastri wungkul pamajikan Pak Akas teh. Boga sabaraha hiji Pak Akas teh pamajikanana deuleu Babas. Sanes ngawayuh Bah. Pak Akas mah teu baheula ge can pernah ngawayuh. Ngan tapi Bulastri teh tos dipirak dipegatkeun ku Pak Akas teh Bah. Tah dina dinten tadi pisan Pak Akas teh nikah deui sareng hiji wanoja anu pohara geulisna ngorak keneh deui Bah. Janten nya geus ngarti ari kitu mah dewek oge. Nyeri hate beunanya Bulastri teh. Ngan eta we asa karek ngadenge bejana dewek mah deuleu Babas. Ari kitu geus lila papegatanana Pak Akas jeung Bulastri teh. Teu acan Bah, teu acan saminggu-minggu acan. Paling oge 5 poean Bah. Can saminggu-minggu acan. Pan kudu beak ida heula meureun ari rek kawin deui teh meureun, kitu lain si Babas. Atuh ari kadasep ida heula mah eta mah kangge pihak istri atuh Bah. Dari pihak pamaget mah teu kadasep idah-idahan Bah da teh idahan. Dalah keur gaduh bojo nikah deui oge, meunang-meunang wae pikeun pamaget mah Bah. Sajabi ti eta ari kangge jalmi anu kagungan kawasa sapertos Pak Akas mah sagarupina oge tiasa diatur-atur Bah. Dikitukeun mah Bah Jalus timbang unggut-unggutan. Dewek daek-daek wae ngajalankeun parentah ti dunungan ilaing deuleu Babas. Tapi embung ari pamuruhana ngan ukur sakieu mah deuleu. Sabab resikona pohara gedena ari urusan jeung Pak Akas anu boga kekawasaan mah. Geus nyawa sorangan beureun maneh oge. Pak Akas mah loba pisan jawara jeung badega-badega anu ngadekengna. Lamun seug nepi ka kacuk ceruk teh mangka nyawa dewek anu jadi tandonana deuleu. Embung sakieu mah hayang kita mah naik mah deuleu Babas. Muhun Bah, mungkin oge ditambihan deui satengah nanti eta Bah upami tos hasil maksad. Mang Babas nepi ka garo-garo teu ateu sabab kapaksa duit anu dipisahkeun keur dirina teh sawareh kudu dipasrahkeun deui ka Bah Jalus. Pikeun sakadapan mah Bah Jalus tibang hulang-hulang heula. Tapi antukna mah teu burung unggut-unggutan. Kumaha Bah? Kerasa teu Bah? Mang Babas siga nu hayang mastikeun. Dewek daek-daek wae ngajalankeun parentah ti dudungan ilaing deuleu Babas. Tapi keke ari maneh mawa syarat keur neluhuran teu. Mustahil atuh ari perkawis eta mah Bah. Da teu gampil lebet ka bumina Pak Akas teh Bah. Upami lebet siang sok aya wae anu ngadekenganana. Atuh upami wengi-wengi ka bumina Pak Akas paling oge dianggap bangsat Bah. Jadi teu tiasa nyadak syarat-syaratna Bah. Ari kitu di mana sugan cicingna Pak Akas teh deuleu Babas? Di bumi anu sok dijantenkeun panisanana Bah. Di dinya
Ari bulas terima nyecingan imah anu ti heula meureunannya geus apaleun kana itu ieuna siga nama Bah Jalus teh ari kana perkara keluargana Pak Akas mah da bubuhan masih keneh sawongkon jeung dirina kosong bumi nu eta mah Bah pan Bulastri sareng putrana mah tos nganjrek sareng sepuhna da diusir ku Pak Akas teh Bah. Waduh kacida jahat na geuning Pak Akas teh euy. Muhun kitu nama Bah. Janten kumaha upami teu aya syaratna Bah. Tiasa teu ngajalankeun tugas di dunungan abdi Bah. Sok sanajan eueuh syaratna gampang deuleu. Rek didatangan we ku dewek ka pangajarkanana da geus puguh ieu jalma jeung tempatna. Bade ku cara kasar Bah dijorad. Nyalain atuh belagung. Ku jalan kasar mah sarua we jeung masrahkeun nyawa deuleu sia teh. Da anu ngadekengan Pak Akas oge moal cicingeun deuleu. Sedengkeun dewek geus aki-aki reot gieu. Nya dewek marek make cara lemes we. Ngan make syarat soteh pikeun anu teu kadeuleu jelemana. Ari geus puguh jelemana mah teu butuh nu karar itu patut deuleu dewek teh babas. Dikitukeun ku Bah Jalus mah Mang Babas tibang unggut-unggutan. Tapi keula ieu teh moal waka digawean ku dewek oge nya. Ari pamuruhna can ditambahan deui mah deuleu. Jadi dewek erek digawe lamun ieu pamuruhana ditambahan deui deuleu sia teh babas. Muhun Bah muhun. Ayeuna keneh oge abdi wangsul heula bade ngabantuan la artosna Bah. Tah kapanggih sia. Berarti duit anu ti Bulastri teh anu sawarena deui mah ditilep ku nyane meureun sia babas. Sok culas sia mah deuleu. Samaruk aing daek liburan sakieu jung gancang balik tambahan sia teh. Ceuk Bah Jalus kituna teh bari dibarengan ku tutunjuk sagala. Sanes kitu Bah, sanes. Gandeng sia, gancang. Angguran mah gubuh heula sesa duitna ka dieu deuleu. Sabab rek dina peuting ieu keneh ku aing digaweanana jung geura mantau bawa duit ka dieu sesana. Mangga tuh Bah. Antos santunya Bah. Geus kitu mah guragiru bae. Mang Babas amitan. Sarta nu saterusna mah kalayan semua rusuhan ninggalkeun imahna Bah Jalus. Sedangkeun ari Bah Jalus saleosna Mang Babas teh pikeun sakadapan mah timbang unggut-unggutan sarta surangah serengeh sorangan neuteup entepan duit anu harita keur dikekeuweukna. Sanggeus ngadaguan kurang leuwih sajam lilana antuk nama Mang Babas ngurunyung deui ngadon masrahkeun duit. Siga anu bungahan pisan Bah Jalus mangsa nampanan duit panambah ti Mang Babas teh. Jung ayeuna mah geura molor we ilaing mah deuleu. Perkara pamajikan ngorakna Pak Akas mah didengikeun we bejana dina paisukan ku ilaing jung geura mantau geura molor sia. Mangga tuh Bah dikantunnya Bah. Geus kitu mah guragiru bae Mang Babas mulang deui. Sedangkeun ari Bah Jalus sanggeus Mang Babas tinggalkeun imahna mah gancang bae cengkat tina tempat diukna. Sarta saterusna mah ngoloyor ka pangkengna. Kalayan teu kungsi lila oge geus kaluar deui dina kayan geus sagedang dan salin pakaian. Gagah pisan katampona teh ayeuna mah Bah Jalus teh. Baju pangsi kelir beureum anu mungkus awak sesegna. Sasetel jeung calanana. Tarangna oge dibeungkeut ku salambar lawon anu masih keneh sakelir jeung pakaianana. Di daleungeun katuhuna Bah Jalus ngekeuweuk keris leuk 7 anu buligir teu make warangka. Kojengkang. Geus kitu mah Bah Jalus ngojengkang kaluar ti imahna. Sarta teu poho mendeutkeun heula pantona. Saenggeus nepi kaluar, curelak jeleng.
kalayan dina gerakan siga nu hampang pisan. Anu saterus nama Bah Jalus ngacorelat ninggalkeun buruan imahna. Sanggeus lumayan lila antarana antukna Bah Jalus anu keur jejorelatan teh ngarandag di hiji patempatan anu tepati jauh ti imah anu keur dicicingan ku Paakas jeung ku Neng Tina. Bah Jalus gancang ngadeukeutan hiji tangkal anu daunna rada ngaroyom. Sanggeus nepi ka deukeut tangkal gek Bah Jalus diuksila kalayan paneteupna museur ka wangunan imah. Bah Jalus ngacungkeun keris luk tujuhna ka wang-awang dituturkeun ku bibirna anu nepi ka was-wes-wos enggoning mapatkeun jampe pamakena. Mursi itu cukup umur siangan ukur sakitu. Si mamau si maing si mamau aing kasima ku mau lumpat aing lari mau dijalike aing seuri ahong kaluhur kasabang batara kahandap kasang batari kaluhur anu ngageget tangkal kai monyet kahandap anu ngagegeh lemah jeung hulu cai keuyeub hadir gebur keris Bah Jalus dumadakan ngagebur di bulan ku cahaya beureum. Panetep Bah Jalus beki seukeut netep wangunan imahna Paakas. Kalayang cahaya beureum siga nu leupas tina keris Bah Jalus. Saratan saterusna ngalayang semumuter muru kaluheureun suhunan imah anu keur dicicingan ku Paakas jeung ku Neng Tina. Bes antuk nama eta cahaya beureum teh asup kana asup jalan suhunan imah. Nempo kitu teh Bah Jalus mah timbang suraseri sorangan kalayan paneteupna nu anggar museur ka wangunan eta imah. Teu pati lila antarana ka tembong panto imah aya nu muka dituturkeun ku ngurunyungna saurang wanoja anu taya lian ti Neng Tina. Siga anu linglung Neng Tina teh katempona mah teuteparna oge siga anu kosong koloyor ge Neng Tina ngoloyor laju diuk dina kursi anu aya tepas eta imah. Nempo kitu nyeh Bah Jalus suraseuri deui sorangan. Bener geuning gelis pisan awewe anu geus ngarebut salakina Bulastri teh. Ulah beboroning Paakas dalah dewek anu geus kolot oge hayang ari boga pamajikan kitu mah deuleu. Tapi hanjakal maneh kudu modar dina peuting ayeuna keneh ku leungeun dewek deuleu nyai. Kitu gerenengna Bah Jalus. Kituna teh bari teureun-eureun nelak-nelak kereutan beungeut Neng Tina anu kacangan ku rada ngampraina cahaya bulan. Sanggeus nelak-nelak kana beungeutna Neng Tina reup Bah Jalus meuremkeun sapasang panonna. Tungtung keris ditapalkeun kana tarangna kalayan was-wes-wos deui Bah Jalus mapatkeun jampe pamakena burinya jeleg. Teu lila antarana digigireun Bah Jalus ujug-ujug ngacegah hiji jirim jangkung badag anu puara pisan pikasieunana ngan ukur make cawat wungkul eta jirim teh. Beteungna anu bucit rek hideung dipapaes ku bujal dosol sagede endog hayam. Buukna cawigwig semu gimbal. Sapasang panonna anu bolotot beureum ngempur siga anu hurung. Opat sihung anu paranjang katempo narolol tina juru-juru bibirna eta buta. Jirim buta siga nama eta teh ngan pakulitanana lain hezo. Ieu mah hideung lestreng keling
teuing disemir sugan atawa teuing disemprot. Aya naon Jalus? Pangna ilaing nyalukan dewek anu rek hees deuleu Jalus. Ceuk eta buta hideung ngareret ka Bah Jalus anu harita geus beunta deui. Hampura dewek ngaganggu buta euy. Dewek kageruan ilaing teh rek marentah ka ilaing. Rek marentah naon ilaing ka dewek teh deuleu Jalus. Ieu tah euy podaran awewe anu it. Bah Jalus teu cacap nyaritana. Sabab tetela Neng Tina geus eueuh dina tempat diukna. Atuh pikeun sakadapan mah Bah Jalus timbang hulang-hulang sarta culang cileung siga keur aya anu diteangan. Di dieu aing mah deuleu gebeg. Bah Jalus jeung Jirim buta anu pikasieun meh bareng pating larenjag jeung pating lalieuk kana sumber datangna sora. Sarta duana oge sarua nepi ka pating larenjagna mangsa nempo Neng Tina anu ujug-ujug geus ngacegak di tukangeunana. Kalayangan ukur kira-kira 5 meteran jarakna ti tempat cicingna maranehna. Bah Jalus gancang ngorejat dina kayan paroman beungeut anu masih keneh kebek ku karuas. Pasti sia ruasnya keulaanan ari aing kudu beunang katenung ti jalma samodel sia mah deuleu. Mangsa ngomong kitu teh katembong dina sapasang panoneng Tina aya cahaya beureum anu kokole nyayan. Bah Jalus nepi ka undur-unduran siga nu beuki ruas. Sabab jauh pisan tina sangkaan. Tetela geuning ari sabenerna mah eta wanoja teh lain sakadar geulis jeung ora keneh. Tapi ti sagedengeun eta wanoja geus nyangking elmu kawilang luhung. Gitu pamikiran Bah Jalus waktu harita. Saha ari si laing nu sabenerna deuleu awewe iblis? Cek Bah Jalus bari tutunjuk ka Neng Tina. Neng Tina malah seserian nepi kalenggakan ditanya kitu teh. Goblok sia ditanya sade-ade ngadon seserian kitu patur. Tak podaran. Bah Jalus ngareret ka Jirim buta anu pikasieun. Kituna teh ari curug nama nepi ka dibentik-bentik tutunjuk ka arah Neng Tina. Neng Tina malah seserian deui. Siga anu genah pisan. Kalayan seetik oge teu tembong ngriuk-riuk kasieun dina paroman beungeutna. Jirim buta anu pikasieun tayohna mah asa dianggap enteng. Harita huntuna anu diaradu nepi ka disarada mangsa dirina keur kekerot. Nandakeun amarah eta buta langsung muncak hurung ngabebelah. Naon buta doso? Erek nyerang ilaing kakula. Sor. Maju sia buta doso. Maju. Sikap Neng Tina siga anu beuki nganggap enteng. Kurang ajar. Dasar jurig sia. Akan ku ilaing deuleu manungsa jurig. Ya, ku ajleng suruh. Kalayan dina amarah anu geus pohara pisan muncakna langsung bae eta buta hideung teh ngagajlam sarta peureub katuhu anu pohara gedena teh nyuruh siga nu hayang ngabejadkeun sirah Neng Tina. Leplos kiuplos. Kalayan sakilat Neng Tina ngelokeun sirahna sarta langsung bae ngayakeun panarajang balesan. Meh barang pisan jeung ngeplosna panarajang si buta. Leungeun katuh Neng Tina
anu nepi ka ngagebur hurung alatan di bulan ku cahaya beureum sarta kuku-kuku leungeunna anu dumadakan ranggoas paranjang nyuruwuk lempeng pisan kana kekemplongan si buta mangsa nu jadi lawan keur dina kayan satengah nyolontot alatan kabawa ku tanagana sorangan buset beres geus teu bisa disingkahan deui kuku-kuku panjangna Neng Tina ngagabres sapisan kana peuteung eta buta walah buta nu sakitu jangkung gedena teh langsung ngagoak kalayan puara pisan tarikna gedur biar sanggeusna ngabebelah heula sakedeung mah wujud eta buta langsung buyar siga ruhak durukan las geus kitu mah jirim buta leungit taya tapak-tapakna acan nempok kajadian anu sarupa kitu Bah Jalus langsung undur-unduran deui dina kayan beungeut anu dumadakan sepapias lir taya getihan teu nyangka sacongo buuk sigana mah yen jirim buta anu jadi andalanana teh tetela langsung musnah ku eta wanoja kalayan ngan ukur dina sageprakan Seri Neng Tina mata kukurayeun kana bulu punduk Bah Jalus beuki undur-unduran sarta culang cileung siga anu keur neangan jalan pilumpateun rek lumpat ka mana sia aki-aki koplo sapasang panon Neng Tina anu kokole nyayan neuteub ka Bah Jalus kalayan pohara pisan seukeutna keajelang meh teu nolih kana kekecapan Neng Tina langsung bae Bah Jalus ngagajeleng anu maksudna mah rek kabur rek ninggalkeun eta patempatan rek ka mana sia koplok iya meh barang pisan jeung ngagajelengna Bah Jalus kalian sakilat Neng Tina ngadorongkeun leungeun ka tuhuna purinyai pelesat tina dampa leungeun Neng Tina ngapelesat cahaya beureum anu kacida ngempurna sarta nembrag pisan kan awak Bah Jalus anu mangsa harita keur dina kayan satengah ngalayang sawuk celoget teu kungsi kaburu ngagoak-goak acan awak Bah Jalus langsung buyar hancur sapada harita modar sia wani-wani erek ngabongohan ka ai modar sia aki-aki koplo Neng Tina seserian deui siga anu sugema pisan jep geus kitu mah kayan di eta patempatan dumadakan simpe teu kadenge sora jangkrik jeung sora gaanggang acan curelat ceuleng celek geus kitu mah kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna Neng Tina ngacorelat muru kawangunan imah panganjrekanana kalayangan ukur dina sabaraha gerakan oge Neng Tina geus napakeun di sukuna di hareupeun panteu nye Neng Tina suraseuh sorangan mangsa ngareret heula ka palebah tempat anu cikeneh dijadikeun pakalangan koloyor geus kitu mah Neng Tina ngoloyor asup ka jero imah samemeh muru ka patengahan Neng Tina ngelolokeun heula sirahna ka rohangan hiji kamar di eta kamar ka tembong tahakas anu keur ngagebra-tibra dina kayan bubulucun teu katutupan ku lawon salambar-lambar acan bari ngagugulung-guguling dasar aki-aki beleguk lamun aing teu butuh ku pangkat sia mah geus dipodaran ti saprak mani oge deuleu aki-aki terus tunjuk kitu gerendengna Neng Tina koloyor geus kitu mah Neng Tina ngoloyor muru kursi panjang anu aya di patengahan goledag Neng Tina ngagolerkeun awakna kalayan sirahna diganjel ku hiji anggal anu meunang ngahaja mawati kamar nepi kareupna didinya nepi kareupna Neng Tina sare didinya padahal ari kamar mah aya kana tiluna di rohangan eta imah teh tapi manehna milih sare di patengahan tapi karek oge Neng Tina peureum euleuh waktosna
insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.